Sang kuning rumaos maneh teh ngabejaan bulu tuur ya Bisma timimiti baheula timimiti burei nepi kakiwari ieu teh pahlawan negara Astina saha-saha nurek ngaruksak negara yakin Bisma anu bakal nying hareupanana. Dorna datangna ka dieu menta perlindungan tina tuduhan batur pajarkeun Dorna anu ngadu domakeun. Pada iraha mang mengadukeun doma. Can pernah ngadukeun doma mang lalajo wungkul. Ceuk mang oge. Boga doma so teh aing maresek maraban we. Memang Dorna. Memang. Di dieu dina Bratayuda nyaeta ieu teh lalakon katemong karakter jeung katemong goreng hate jeung alus hatena jelema. Sabab ngaranna ge Bratayuda, Brata dulur Ayuda perang. Dina hakekatna perang dulur jeung baraya teh nyaeta perang diri jeung diri manusia merangan hawa nafsuna sabab ieu mah saeutik antara Pandawa jeung Kurawa mah tapi aya nu leuwih gede nyaeta merangan hawa nafsu anu kawengku ku dadana sewang-sewang. Ngan dina lebah dieu sakuning anjeun mah mangandeuh aya di Astina teh. Ari ku kitu teh mang oge kasinggung da rumaos mang teh dia teh mangandeuh. Tapi ai Dorna mah jasana gede. Nepi ka Pandawa bisa nyekal panah, Pandawa bisa mentangkeun Kurawa bisa perang teh alatan didikan Dorna. Nya ngan ceuk batur mah ceuk nu geuleuh pajar mang ngadukeun. Sabab Kurawa dibere bedog, itu dibere bedog. Akhirnya Parasea da mengkol ka mang atuh curug teh. Ceuk nu ngewa eta. Da ceuk nu resep mantong boro make jeung kitu. Mangaliwat teh ka kampung marukana teh oh nu newak hayam, nu newak entok. Sungsong canak ieu entok, canak ieu hayam, canak ieu cau. Komo Haji Ota mah Kang Acun, Kang Dawiki, Haji Lukman, Pak Haji Sidik teteh mah. Pak Haji Sidik marukana teu balalager ka mang. Cantik PT Radian Utama ti Inter di Seko. Payoyo Sunaryo ti Bekasi. Ainu resep maka mang apa sok rokokna. Sok entehna, sok duitna. Komo calon Bupati Bekasi mah Metro Jazz. Iya. Apa sering Metro? Naon Metro teh? Metro Himat. Apa maneh Jazz? Teu. Jajan Sayuti. Oh, eta teh. Teh calon wakilna Jajan Sayuti teh. Nepi ka kasohor pan disebutna ge Metro Jazz. Metro Jazz. Marukana Modedorna Jazz kitu urangnya. Koy pan mangga koya. Sang kuning rumaos. Maneh teh ngabejaan bulu tuur. Ya Bisma timimiti baheula timimiti burei nepi kakiwari ieu teh pahlawan negara Astina saha-saha nurek ngaruksak negara yakin Bisma anu bakal nying hareupanana. Anjeun onaman ngan ukur jadi mangandeuh hirup di dieu teh nyebarkeun kagorengan teh anjeun anu saaslina mah. Nyebarkeun judi teh anjeun. Nepi ka negara Astina tidak tadina subur makmur gemari pahlo jinawi aman santosa kertala harja di mimitian aya judi teh kumaneh sakuning. Mimiti aya gupluk.
upami teu aya eta mah pangwangunan moal angeus. Wis montong nyin rupa-rupa alasan sia. Ieu akibatna kumaha? Akibatna judi teh. Pan sidih ku nagara teu meunang ku agama haram. Da Sang Kuning mah ahli kieu-kieu atuh. Oh. Nya. Si eta mah bisa ngadempet kartu. Kana remi kana gaple teh manehna mimitina. Heuh panjeung kakang tua mang memecahkan hari teh. Bejakeun ka Suyudana. Kaula Bisma Maslik putih selak herang pikeun melaan negara jeung bangsana. Tapi anjeun mah aya udang di balik batu. Anjeun mah aya kasang tukangna nyaeta ngan ukur ngumpul-ngumpul harta kakayaan sing eling sakuning, sing eling bejakeun ka raja. Pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu piugah kabeh helas eueuh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan. Ngarti sampean? Moal alut-alutan jalma dararemo lamun baraner memaneh kalakuan. Entong make jeung ngabejaan bulu tuur aing apa? Moal sungkan bibilasan Bisma ancur lebur papan kari tulis pikeun melaan negara astina. Saha wae urang mana bae. Dina hakikatna sakuni. Aing dek ngalawan Sang Kuning. Nah, ngan moal make leungeun aing tapi make leungeun Pandawa. Iya memaksa teh supados Kurawa menang. Teu bisa. Keur Bisma lain udagan menang jeung eleh. Eta manyangakeun. Sapa bodoh sapa pinter di pangperangan. Tong boro dina menangna dina elehna aing ridho ikhlas sabab aing cilik putih selak herang ieu getih rek dikocorkeunana di medan dana laga teh sugan maseuhan Ibu Pertiwi pikeun nebus kamerdekaan di ieu nagara. Bela lemah cai. Sumuhun kitu we eta mah rupina ku kaula bade dugi. Ini Sanguni. Seueul aing nanyaona ge. Permios. Sapu kabina-bina teuing Dorna. Cocok. Da eta biang keladi nanti baheula. Damang mah heureun kuletah nyarita kitu teh. Rumah sadamang oge manganu. Ai kitu mah ku aslina urang dieu. Saha nu bade ngadebat? Sabi kali. Mang nepi ka leungeun kempreng kieu teh gara-gara dina badminton jeung Sang Kuning. Naon lain ku gana manah dipotong-potongkeun Eta mah galur. Galur eta mah. Nya. Da asli nama mang mah harita teh tina panco. Tina Smackdown. Iya. Eta mah carang dina. Uninga Smackdown. Naon teh teh? Geuning di mana urang ti Dagor teh eling teh Smackdown. Tobat joi Dorna. Keur Bisma dina waktu ayeuna moal make jeung mundur tina sasi ku ningkah satunjang beas. Bakal cicing dina hiji pamadegan, musyir dina hiji tujuan pikeun melaan negara jeung bangsa. Persanten ku kitu teh mangga urang siapkeun deh. Sakedap deui waktosna kareta parantos sayogi margi sakumaha parantos ka Uninga hasil gempungan dinten kamari dina gelar perang ayeuna teh sinupit urang. Atanapi bade Garuda ngalayang Eta nu geus ditangtukeun. hilap deui. Duka Garuda ngalayang duka sinupit urang. Da aya di itu dina bukuna. Ngan kumang teh pate dibaca. Iya. Upami palai Uninga jelas mah dina bukuna urang tarosieun ka Bapak Ade Sutarma Wijaya. Nya. Eta nu ahli pucu baca. Kitu ceung mang oge. Ya. Urang pada halum mampah Residrona. Mangga.